Assalamualaikum, hai bunda-bunda sosmed. Hayu aya nama urang nyen kontenna jalan-jalan. Mumpang hari Minggu, sorena cerah, cuacana mending urang jalan-jalan sakali-kali mah nya enton nyen wae konten anu beres-beres. Tah aya nama abi jalan-jalanna sareng rai abi nya. Sareng adik. Enakna boga adik sorangan mah nya, adik awewe mah bisa diajak ka mamana gitu. Tah ayeuna kaayaan ieu di jalan sapertos kieu we nya seueur motor seueur mobil. Komo daerah dieu mah upami tos kagaduh ka ditu mah kagituna mah rajin macet. Rame gitu da soalna kan hari Minggu batur oge pasti jalan-jalan komo dibere cuaca cerah kieu mah. Ayeuna urang jalan-jalanna ka playground nu di Prama nya. Tah ieu biasa tuh aya mamah abi, aya Julaika, aya Salman. Tah ieu si Aput ieu malu-malu cenah si Aput. Tuh itu raya abi si Wonder Woman anu nyiapkeun eta nyimpen motor. Tah ieu es campur abi mesen es campur bari ngantosan murang kali main pasirnya ayeuna keur marayeun pasir. Kita mah makan es campur bari ngantosan nu marahin. Ieu si bungsu tuh. Si bungsu mana si bungsu teh keur diasuh tuh ku bibi-bibina. Numpak permainan sok bibina teh cenah ieu mah nu ngasuh teh cenah bibina we lain indungna. Hekeun bae atuh nya. Indungna mah videokeun we. Naon deui nya urang teh mencoba jadi konten kreator mah sagala ge divideokeun. Tah divideokeun we nya sagala oge. Nu penting mah aya seuteur ke dunia maya videona nya. Tuh ayeuna si bungsu keur main permainan cenah. Ieu teh cenah keur kapal-kapalan. Rame nya tempatna da soalna ieu hari Minggu atuh ayeuna jadi rame pisan. Tuh tinggal sakitu ramena ieu di dieu. Sambari ngantosan ieu nya anu marahin anak-anak. Urang ge urang pesen heula baso, beuteung mah ulah lapar atuh nya. Kita teh harus barang tuang, heueuh. Tah ayeuna baso nasi. Ieu teh favorit abi ieu teh. Baso di dieu teh nu aya cekeran walaupun basona kecil-kecil tapi ieu teh raos pisan. Tuh si mamah mah palih ditu ngaemamna. Tah abi mah dipalih dieu we. Mumpung urang kalih aya nu ngasuh, urang mah urang ngaemam heula baso. Tah disamelan ngameh raos nya. Tuh si mamah ge ngalih cenah kapalih dieu teu seru cenah. Cenah teu rame cenah ngaemam nyalira di meja itu mah mending di dieu sareng abi. Sing teu mah urang videokeun cenah urang asupkeun kana sosmed sok cenah. Divideokeun cenah si mamah keur ngaemam baso. Tah beres ngaemam baso, beres main pasirna anak-anak, main permainanana, urang lanjut balanja caritana mah. Heuh balanja naon nya? Ieu we balanja ieu ngajak anak-anak kukurilingan di pusat perbelanjaan da sabenerna mah teu balanja-balanja teuing. Saukur meser ieu we makanan anu kesukaan anak-anak. Tong gujrut nya duitna pas-pasan ieu teh nyanakna. Jadi kita teh saukur liat-liat we di pusat perbelanjaan teh. Sareng kukurilingan ieu teh ngasuh barudak. Paling beli oge sosis we ka resep anak-anak, sosis anu siap saji teh ya sareng yogurt. Teu naon-naon deui anu dibeli teh. Nu penting mah nya anak-anak suka resep tuh tingali ieu. Murangkalih abi nu kadua resep kieu cenah hayang diganti trolina ku nu alit cenah. Ganti heula atuh. Nu penting mah anak-anak bahagia. Tah saatosna beres balanja eta ayeuna mah margi pul mari kita pulang soalna tos wengi nya sieun di jalanna ari wengi-wengi teh.
Sin ayana naon sih sabenarnya mah zaman ayeuna mah lain sin kujurig nu kararitu nya sieuna ku jalema sabenarnya mah zaman ayeuna mah. Kondisi geus malam kieu mah mun pulang malam teh komo sareng ieu sareng awewe teu sareng pameget mah nya. Teu sareng caroge mah kitu pulangna jalan-jalanna sareng Adi teu sareng caroge bae-bae hayu kayak iraha deui urang nyen konten nya ayeuna mah geus heula soalna kita udah mau pulang. Bye bye. Assalamualaikum.